perasaan urang di akhir zaman engke Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi eta teh cepet jasa kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet kahiji disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun di akhir zaman sabada terasa cepet ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan nu ngaran usim panas usim hujan diisi ku panas usim panas diisi ku usum hujan sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha sebab teu jelas hujan teu diperkirakan bulan eta hujan bae jadi perkirakan bulan eta bakal teu hujan teu diperkirakan bakal hujan teu jadi genjlog waktu eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang nu paling deukeut engke setahun hujan teu eureun-eureun hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan keureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting ina hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh layum bitun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi gararing teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman nomor kadua waktu geus rada ngagenjlog kuari musim hujan musim panas mata Kangjeng Nabi masyaallah ieu mukjizat Kangjeng Nabi kula wasok mutalaahan ieu mukjizat pohara geus karasa kuari tinggal ngecrek hujan engke aya suara di berbagai pelosok di kaler aya suara seperti suara ki trompet atau suara ti kidul atau ti kulon suara ti wetan atau ti jerotan aya suara gesekan atau suara ti luhur ieu geus sarua geus tereh datang nah ieu ngecrek hujan ti Kangjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala panas ongko usim hujan tapi panas kokos urang naik mobil mewah tapi kesangan slow bapanku naik mobil do mau Fortuner AC-na gede tapi di jero mobil kesangan sebabnya di udag-udag hutang mobil lagi ngiriditan hutang kawin mah aya 3 aya 4 nah ngan dibobodo kabeh ge ku duitna ngahutang di bank nah ieu ke di akhir zaman barudak jeung ke baroga hutang kabeh masyaallah peneleuan hadis Kangjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka cak Kangjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka sahabat caricing bae maksudnya salah tante Kangjeng Nabi ngomong nyarita Kangjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai kuya di luhur
aya naon bae gerbek dus kuya maka cai aya naon gerbek dus ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka jadi ngegejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah sahabat tetep masih culat cileuk keneh wae masa sih cak hatena neraka kan seuneu jelema kudu gejeburkeun ka seuneu ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye masih didengekeun bae ku sahabat asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng Nabi kan weruh sadurunge winara sahabat teh masih kene culak cileuk banget teu percaya cak Kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka percis kos kuya nyalamatkeun diri ngagejeburkeun ka cai engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun malah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sih ka neraka disingkirkeun kunyana anjeula jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat anjeula wih bari yang berani ayo aing geula geus aing jadi pamimpin neraka geus oh beranian biasa berarti kan geus 3 kali Kangjeng Nabi nyarita kos kitu tah berarti beneran nanya lah sahabat wani 5 ya Rasulullah kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jelema berduyun-duyun ka neraka sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pamimpin mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa mendaftarkan diri hayang jadi bupati mendaftarkan diri hayang jadi gubernur mendaftarkan diri hayang jadi presiden hayang jadi menteri eta ngaranna menuju neraka jahanam ya Allah ya Rabbi urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai bibisaan tok sama kos gitu mah ya aing mah keur ngaji sia dek ngadengekeun teu kajeut ya mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laletik aing nu karede mah teu kudu ngaji geus sia jeung Kiai Golkar bae ka ditu aing mah keur nyaritakeun akhir zaman mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia ieu teu bisa cenah macana emang sia mah ciri neraka teu bisa maca kitab ya anu ahli surga mah bari sama maca kitab waduh cak mari majelis makan aing henteu teu ge pandai ngadengekeun pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener deuleu sa Indonesia ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener sugan aya di Pandeglang mah sugan aya di Serang mah coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran ya ceuli aing sumpungkeun asal aya bae ge mana gubernur ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana eueuh mantak aing ngomong kos kitu teh bibisaanan teh mah kiai sakeun teh ya tuh kajen bibisaan aing itu percaya sia atuh babagi bae ge di akhirat dah di surga mah lain nu ki uci anu pangeran aing mah wau jeung pangeran goblok ya gue ini sombongannya lah sombongan gitu mah mejehna pajar baik bener bae sombong lah pangkorak sia nah ieu mah keur carita di akhir zaman eta Kangjeng Nabi deuleu lah dikana kitab Mukjizatur Rasul di akhir zaman aya kitabna beuli geus mah jang pamimpin bae beuli sia mah teu kudu lah cukup ngadengeun di aing geus ya Kiai Golkar tilok ngomong genu kitu pan Kiai partai tilok aing ye gua ngomong ye berduyun-duyun jelema menuju neraka kaget sahabat salah ngomong meureun Kangjeng berduyun-duyun jelema ka neraka asana lain meureun berduyun-duyun jelema ka neraka aya anu mandeg disikirkeun awas ya ayo sia mah ka nerakana halangan aing oh berarti bener cek sahabat 5 ya Rasulullah kunaon
lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kanjeng mah asal aya nu hayang me nyekel bendera memimpin perang ulah cek Kanjeng Nabi berarti aya gorod di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik aduh ya ongkos nulungan rangda eta teh ada udang di balik rangda eta ka jeung hukum aya rangda ketabrak sepeda di ais eta teh lain sangais-gaisna mun ditanya karunya jasa ketabrak sepeda cak cenah isukna aya nini ketabrak motor diantapkeun nya goblok gaji pendi blon antap dia dia orang ada udang di balik eta aduh masya Allah nah iya ge jekel bendera ketika hayang teh cek Kanjeng Nabi aya gorod ketika embung karak ya masya Allah mulus berarti nah jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang ge sahabat kaget je par dagang-dagang atuh kaget sahabat ge par dagang-dagang kunaon sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba dipikir je berarti menuju neraka kabeh eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa nah geus cerita akhir zaman tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina tanda akhir zaman teh mabok tanda akhir zaman teh kitu sarik maling kabehan maling geus puguh masyarakat maling HP maling sepeda maling motor maling mobil atuh jadi negara ge maraling beda ngaran doang jang masyarakat mah maling jang di luhur mah korupsi beda ngaran urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling Baja maling, mun urang bebeja kak, urang lembur kan ini tuh, itu tuh tukang korupsi, bagus amat, bagus, sakit teh, itu nyaon korupsinya nama, sarwajeng air mineral, barang kurang dibere, ini air mineral, embung ini mah air mineral mah, kunaon, eta kan dicampuran mineral, oplo, cak jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah. Nih air mineral bagus nih embung ini mah ayo kudu dicampuran mineral mah je ya nini udikna kebelah ditu deui udik tamati udik teh masih 2 km ka ditu eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyaho maksudna ditekan situasi dan kondisi cak urang lembur teh mah kiai isian malulu cenah ngomongna ieu mah teu betah orang lembur atau diberi bahasa kos gitu ternyata ndek intelekan jadi orang lembur teu ngarti eta teu nyambung ngaran jadi lembur mah ngomong lembur bae so sekolah ye loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia teu betah ieu mah emang teu betah teu bisa teu bisa hayang teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas okos urang rajek bahasa Jawa kebal-kebal Sunda deui bae nya ge aduh masya Allah dah iya jadi orang namun nyaritakeun mujizat Kanjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kanjengna nu hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna yusafiruna ila jahannam berangkat kabeh ka jahanam kedua yas'auna ila jahannam lumpat yas'auna mah yusafiru mah leumpang yas'auna mah lumpat sahabat kaget tanya luatan si ka jahanam horeng bener sia ulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam nu tadi kadua pedagang ge orenganan lalumpatan ka jahanam nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae yeuh ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua ayo atuh berjamaah lah
5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui di jero kamarna nyieun kamar deui dipoekan tetep maksiat bae Allah karim sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional sanajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamaran deui dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood ya Allah ya Rabbi Masya Allah pindahkan keur aya di California Masya Allah pohara ya Allah jauh teuing lah ke California mah pencet deh Texas woi cek ini eta sih negara mana ulah loba omong nih nini mah nini bae nyahona paling ge bojong bae kendal bae nyahona bangsa nu karari itu bae teketos bae des nyahona kadinya bae pugu di bojong ge sarojeng di Texas kuari mah eueuh nu teu akur kuari kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda kahirupan di California jeung di BSD aja teu beda saeutik ketika can akur sok deuleu naon nu eueuh kuari di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas urang turun di pesawat di Abu Dhabi minuman ti mimiti segede cinggir datang ke segede awak minuman haram aya digeulak di Abu Dhabi cek urang ieu negara Islam nama ieu tapi pan minuman pohara meuli urang roti di dinya plek nu belah ditu belah kulon nyelempet dibuka aya gambaran jerona roti kula gitu bebejakan nu sejen kula doang eta geus aja mareuli roti meuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh wow barulut tempat teh di Abu Dhabi cek kula teh meuli roti belah ditu tah meuli leutik sagede korma sagalana naon teh dibeli buka aya gambaran sia seri emang ngarti tah naon sih maksudna aya gambaran teu make calana sia geus ditutupkeun deui ku kula lah dia kang banjang bawaan ka imah Masya Allah karim geus teu beres haji caritana ieu kan aya ngarokok kan teu meunang ngarokok bebas ayalah tempat-tempatna di bandara teh di ditu hiji dia ya karena ada sepi di dia ya ulah asup ka dinya keur asup mah kula sorangan meunang meureun samenit brus urang baru le datang marake calana make sakieu ya aing betah ya cek perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia geus biasa kaluar we kula masyaallah karim eta di Abu Dhabi kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona eta kakarak di bandara Masya Allah karim encan di Amerika na encan di Inggris encan di Jerman di Prancis teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu Masya Allah tanyakeun ke kacamat ge pan nanyakeun kacamat berarti rahasia geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur kacamat camat anu gaul tapi camat saha itu jauh kula wae waktu jauh gitu jauh jasa 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit terus sia mah geus moal nyaho satelit teh di mana dasar lembur sia mah kampungan kos kitulah Indonesia eta ge Tangerang mantak berduyun-duyun menuju neraka di akhir zaman geus eueuh anu henteu lumpat ka neraka cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutikna ge saeutik deui
qalilan bahasa qalil teh setik aqall min golil jadi itu bahasa kajian aqall min golil leuwih setik tinu setik jasa mun sakurang seetik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat jeung ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kanjeng Nabi datang ka engke Imam Mahdi turun datang ka Dajjal aya bae hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita ilah Kanjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus ku ari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecerek satahun angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal diberat geus eukeur malah nah, ieu tinggal hujan ngecerek satahun tapi teu jaradi naon teu jaradi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam tekarasa Masya Allah tetap orang memantak ngaji orang hayang salamet mudah-mudahan orang kabehan disalamatkan ku Gusti Allah keluarga orang pemajikan anak incu orang disalamatkan pamimpin orang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salam mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet amin ya robbal wa tanakidul imamatu bisa sah jadi pamimpin jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at wal asahu nurutkeun cekal asah bai'atu ahlil hilli wal iqdi saha minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhil ya Rasulullah salamun alaikum